Nah hanya nu ngaran kolot lebih ketat ka budak awewe daripada budak lalaki. Ketat naon? Nya ari awewe mah ulin teh di waktu teu bebas, tapi ari lalaki ulin teh meuni bebas, balik peuting, kadang-kadang nepi ka teu balik. Apaan awewe jeung lalaki mah? Lamun diibaratkeun barang, awewe berlian, lalaki mah besi. Nah awewe berlian. Kapan berlian mah jadi barang berharga. Berlian mah ditunana ge dina lomari, terus dikunci. Tah ari besi mah tara diampihan, ditunana ge di luar. Kaujanan, kapanasan, petot, bengok, di kilo besi. Jadi lamun ibarat lalaki nah leuwih bebas teh, balik peuting, terus monok di mana wae, kadang sare nepi ka di teras. Da lalaki mah sare di teras ke moal anu ngampihan. Coba mun awewe sare di teras, eta geus pasti bakal loba anu ngampihan. Sampai dah terus diampihan teh sok diajak botrang. Botrang. Cip icip.